Akang bade ngaleut heula tawisan ku aja teh. Akang bade tuang heula, akang bade ka jamban heula, akang bade ka kamar heula osok tara. Da boro-boro eueuh abdi ge tara. Aya nama atuh ibu tos naon sok lakeun utung-utung urang ngiring papangantenan deui nya. Sing sae manah sing sae budi pekerti kasala. Datang ka imah balik ngaji ibu sing daek ngadang danan diri. Ladang ngaji ngadangukeun obrolan salaki lain ngadang kaketi. Salaki ge kalasieun dungkuk dangkak teu pararugu. Kabayang balik ngaji lawang pantok kieu eueuh. Bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Sadayana urang ngaoskeun kalimah tauhid. Sabab hidup di alam dunia kita tidak akan selamanya. Urang malangbong itu. Urang kersamanah desa naon namina? Desa Kersamanah, kecamatan Kersamanah. Nu hadir di dieu keur ngaji dina ieu wengi. Sadayana jalmi teh teu sami. Nu di dieu mah katendaan, nu di ditu mah henteu. Oh, nu palih dia mah ece tiungna rupa-rupa, nu beh ditu mah rupi-rupi. Nu beh dieuna bajuna atuh teu sarupa sami, nu beh ditu ge sarua teu akur bajuna. Ieu ayeuna mah wios ayeuna tampilan boleh tidak sama. Yang penting akidah kita samakan karena harus kekuatan iman itu yang harus kita tingkatkan. Komo neng anu engal nikah sareng aa. Yakin dalam kehidupan tidak lepas dari uji, sing kompak dari uji, dari coba, rinta, komo cek beja cenah di lemur kersamanah mah lo baju, jurang-jurang kemaksiatan. Nah jijikan juri kan diucuk. Mata kahade bapak hei anak muda orang sing kuat iman sabab hidup aa dalam rumah tangga pasti loba gogoda loba cocoba komo lalaki mah sok loba papangi jeung ranjau kehidupan naon jigjigaran sing nyararamung euceug rayu aya di dieu nu keur ngaji rana cik cung nu mana aya pakuwu na teu aya nu mana pakuwu awas pakuwu sabab ayeuna teh di bulan Muharram pakuwu harus tiasa nyontohan harus terdepan contohan masyarakat ku pakuwu dalam kebaikan apalagi dina bulan Muharram di dieu janda loba yatim piatu seueur makana sakalian keur bulan Muharram khusus keur pakuwu santuni anak sok pakuwu anak yatim piatu santuni pakuwu janda tua kawini. Atuh wios bapak wios aa sanajan ayeuna masih keneh ngora da jodoh mah kumaha atuh geus jodoh mah wios teuing randa ge asal ngeureueuh ibadah. Ieu nu bae dieu mah ngajawabkeunna geus ngasaan meureun. Ngereueuh ngaji ngereueuh ibadah di mana aya rana ngeunah atuh mun ngeunah ge laku puguh matak jadi rana ge bau datang boro-boro ibu ieuh tah nu dipayun ge abah banyu sarua dijieuna mah tinu barokah awit-awit teu kapalang are dan ieu warga sanes ibu ari di Kersamanah sok aya pengajian rutin antara geuning euceuna teu areling kieu tadi ka abdi nyebut kurang ajar ayeuna ka abah banyu nyebut bau sok aya muludan aya di Kersamanah rajaban aya sholawatan yasinan tahlilan mun aya nu maraot sok tarahlil nya ulah emaknya nu maraot tarahlil aliran sesat nu kitu teh nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud ngepluk lah da geus peuting atuh Kang abdi makeun banyak bapak hajat hapunten ieu
ceramah geus wengi mah entong aya protes abdi mah sok ieu kumaha lempeng na huntu. Keun bae lah nu penting mah jadi doa teh sararea aja saya teh jadi duit. Demi Allah abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit. Ngan susuganan we jeung mamanawian abdi mah wangsul ti kersamana balik pangajian jadi nama-nama dulur. Yuk wios ibu teuing tampilan teu sami, wios teuing baju teu sarua dan nu sami mah tah ieu kapelan suami istri. Bun saha namina teh Neng Saparina Saparaina Rida Radina nu tiluan Neng ngaran teh. Ari bapak hajat saha namina? Bapak Nurul ai bojona ya atuh ngareneng cok nurutan yeuh. Kapan sami biasana putrana papangantenan inung bapana ge sok miluan. Buhun ari Neng Saparayna mah bade bulan madu, ari abah mah bade bulan alaeun. Bu, ibu, wios ta ieu nu kapelan mah acukna nu sami dan namina ge pangantenan. Panganten anyar, panganten baru, bade menempuh bahtera rumah tangga hidup baru. Ari ieu mah panganten barari, bari geus bararau. Nuhun, bari geus loba nu bararing ngung. Tak Neng ge engke mah tos salami mah bakal loba kabingung. Nuhun bahagia teh ayeuna tingali menirarendengan ngan aslina cek abdi mah ieu panganten teh si Aa mah tidak lagi bahagia. Buhun cep idham mah batur mah ai panganten teh sok bahagia. Ngareuna Aa mah termasuk panganten anu susah. Kunaon disebut susah teu kabeuli kopeah-kopeah acan. Ari Neng atuh urus geus jadi pamajikan Neng teh. Ibu Araya repeh Pak parae. Lamun akang hirup abdi nyebut Pak pasti langsung kulan gitu. Ibu Araya repeh Pak duaan anu kat geus hirupna berarti nu sejenna mah masih kena di alam barzah. Mun ya ningali geura nu dipayun abdi mah asli gagal fokus da teu ngaricep-ngicep atuh dah. Era dipelongkeun kieu bari teu nyora atuh. Yeuh Kangjeng abdi mah ulah kitu isin abdi teh. Sok abah teh bade nyora sing puguh. Gitu mun bade maot sakali sing puguh. Kapameng tos nganggo acuk bodas kantun ngurebkeun. Pokona sok ayeuna jalmi nu beunghar loba bajuna nu mahal hargana lah geus maotna sarua dibungkus ku kain kapan. Leres teu Bu? Mata tidak ada yang perlu kita sombongkan. Hidup di alam dunia tidak akan selamanya. Mata akidah kuatkan, iman tingkatkan. Satu yang menyamakan adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah la ilaha. Sing kompak la ilaha illallah. Ribuan jalmi, ratusan jalmi nu ngaji ayeuna di dieu sami ieu teh calon ahli kubur. Sami nu kolot bakal maut suatu bantuan. Nu kolot bakal maut, nu ngara oge milu ngagotong. Nya milu maut. Ai nu ngagotong saha? Lain salah wae kaliru da euceuna nu bodoh atuh da. Ari salah wae mah mutlak teu bener, kaliru kasalahan nu teu dimaksud. Yuk bisi akang ayeuna ku Allah dicabut nyawa keur pangaozan ayeuna raga dipisahkeun jeung nyawa tapi tidak akan menyesal keur macakeun kalimat la ilaha illallah. Maut ibu jeung bapak husnul khotimah. Tong wa ka amin da sakaratna ge encan. Insya yuk tepakan entong ku hadroh tapi ku terbangan.
basna we tajeng darbukna wungkul yuk. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jemaah vokal jangan ikutan biar kedengaran suara nu hirup jeung nu parae. Sok sarerea la ajib la ilaha il Muhammadur Rasulullah salatullah ala toha Rasulillah salatullah baca sholawat mikenging syafaat kamu ayeuna dina bulan Muharram tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi akhlil badri ya Allah sadayana salatullah kersamana bersolawat nu hoyong syafaat semangat nu hoyong ku Allah di pasian rahmat semangat solawat Habibillah Allahumma sholli ala baca sholawat sifatna tibil qulubi wa dawaiha wa afiatil urang kersamana sing disarehatkeun sadayana ku Allah nu teu daramang sing diangkat panyawatna ku Allah digentos deui ku sehat khusus kanggo keluarga besar Sahibul Hajat lihi wa sahbihi wa sallim berkahnya sholawat musibah terangkat terkabul segala hajat lahir batin jadi sehat diakui menjadi umat yang mendapat syafaat kelak di hari kiamat bahagia dunia sadayana Allah wassalim ala sayyidina Muhammadin sahibil tubashiruna biha wa akhlana baca sholawat musrokna wa muallimina wa talabatana libatina min yaumina hada ila yaumil hiraq la ilaha illallah. Semangat semuanya keluarkan kalimat tauhid. Sulullah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil ajib waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli
sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mus baligh maqasidana waghfir ya wasi'al karami Allahumma sholli wa sallim wa barik. Entong ditepakan ieu mah aminan wungkul ku sadaya angkat tribel. Bapa hajat sareng ibu hajat ngaminan naon da lain doa. Bapa hajat sareng ibu hajat mugi ku Allah ditambih barokah. Doana mugi diijabah, ibadahna istiqomah, putrina mugi solehkeun, rumah tanggana harmoniskeun, rizkina mugi jembarkeun, milikna mugi agengkeun ya Rabbi bil nu tengah baca sholawat tingalikeun rasa cinta urang ka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut tos ayeuna mah entong diaminan mun keur ngaji kudu jempe bantuan tungtungna ulah bari ngoprek wae komo bari ngadon tibra awas digonol kelong di sawah loba keyeup meuli padi ti Ciawi tali tu si abah meuni teu ngiceup ningali abdi mirip Nikita asik. Jangan tepuk tangan, saya tidak mau merepotkan. Karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir ma madha. Bantuan salawe 20 mobil sedan cetna hejo awewe zaman raresep dan teu bisa awas makana ieu kan neng saparaina sabab neng teh ayeuna mah tosah jadi bojona Cep Idham. Cep Idham tosah jadi suamina Cep neng saparaina. Berarti neng gaduh tugas, Aa gaduh tanggung jawab. Naon tanggung jawab Aa untuk istri, apa tanggung jawab lalaki untuk bojo-bojoknya. Wahai bapak-bapak, wahai anu geus kolot, wahai anu masih keneh muda, nu geus baroga pamajikan, ingat tanggung jawab suami untuk istri. Di dieu loba awewe, di antara nu hadir pamajikan akang ayah, Kang satu mi HP pamajikan teh tong dinyenyeri. Pamajikan teh tong disakit, bantuan atuh bosok, tong dihianat. Karena wanita bukan hak untuk disakiti, wanita bukan hak untuk dihianati, wanita bukan hak untuk dilukai. Tapi pamajikan bapak, istri bapak hak dihormati dan dihargai. Nah, sok atuh rek keprok kabeh atuh. Nah, ka kuping ku akang ieu nu kaleprok teh korban, Kang. Makanya tidak perlu dengan gantengnya, tidak perlu dengan cantiknya Neng, karena sesama pasangan yang dibutuhkan. Ku ibu ayeuna karasa baheula masuk ngagugu nafsu, hayang boga salaki nu kasep, hayang boga pamajikan nu geulis, tapi ternyata geuning geus kolot, geulis kalah jadi peot, nu kasep lain beki kasep, geus kolot kalah beki kasap. Mun ayeuna Aa Idham Neng tingali aduh
Menikat gaya, menikat kasep, golep ngajiripit. Tunggu neng 60 tahun yang akan datang. Aa Idham mual beda jeung abah itu. Makanya hati-hati akang untuk istri. Pak, pae, pae, bingung aturan disebut hirup darehe, disebut cengcelengan da usik, disebut patung da udud. Sok gerah, Pak. Tuh ngagerem sora jin, sora nage. Kieu ari ngaji sisi kebon cau teh. Pak. Mata kade aa ketos nikah neng mun ayeuna tos geulis mun neng ayeuna masih keneh cantik engke ketika ada perubahan di wajah neng jangan disakiti komo dilukai akang tepikeun ka neangan awewe hiji deui kena-kena pamajikan geus goreng rupana majarkeun teh cek bapak mun teu bisa ngurus wajah pinuh ku kokolotan wahai bapak ingat cantik itu perlu modal betul betul. Sok daripada duit ayeuna sapoe dipake meuli udud 3 bungkus. Bari nu 3 bungkus teh pamajikan mah teu milu ngenyot sakenyot-kenyot acan. Nu 3 bungkus teh mubadir teu adil ku akang kadeh di udud dikenyot cik atuh engke mah bikeun duit teh ka pamajikan sina meuli skincare. Setuju? Setuju? Giliran pamajikan geus teu geulis diamok dicarekan komo lamun pindah ke lain hati akang neangan awewe hiji deui tuluy poligami istri jadi 2 moal bahagia ari teh bisa jiga Kang jeung Nabi mah Pak nu aya mah nu kolot jeung nu ngora kalah parasea kasiksa di abdi ge aya tatangga poligami boga pamajikan 2 lain bahagia parasea unggal poe teh geunglut nu kolot ditonyol ku nu ngora didudut ku nu kolot kunaon saya teh nu kolot jeung nu ngora parasea hiji ibu alasanana nu kolot jeung nu ngora parasea eta teh marebutkeun kanyaah ti salaki ibu edan marebutkeun nu kitu patut astagfirullahaladzim naon ya beuki peuting beuki kieu aja araya sok kadekang pedah di dia tinggal di 99% nu hadir pengajian teh perempuan lain lelaki makana akang ingat Kang hidup bapak di alam dunia tidak akan bahagia kalau tanpa ada wanita hampa rasanya anjay hidup laki-laki akan terasa sepi di alam dunia kalau tanpa ada istri makanya jangan dilukai jangan dihianat jangan disakit iya mah unggal peuting unggal poe pamajikan teh curi kowe ngahing tajam-tajam kata-katamu cicing tong wakariweuh can tamat seram-seram perbuatanmu tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan pahit yang kau rasakan wahai perempuan ditaros teh cak kunaon atuh cari kue wayah kieu wari nyeri hate kumaha ari bare teu macana keur enggal papangantenan teu beda we jiga neng saparaina menikat berduaan berdampingan teu pajauh teu paangang menisian lepas da bisi ku batur bahkan ayeuna cek neng saparaina kacep saya teh idham neng ecep idham ka neng saparaina bari noelan teh kau gadisku yang cantik coba lihat aku di sini ada aku yang sayang padamu dijawab teh ku neng di setiap ada kamu mengapa jantungku berdetakannya lebih kencang seperti genderang mau perang di setiap ada kamu mengapa darahku mengalir seri dari masanya mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada neng di sini aa ingin aduh tibalah saatnya nanti neng malaman pertama sok neng aa jek neng tidak ada pasea da engal nikah mah moal aya papasean ajaran sokuk neng hayang hitut jadi plastikan
hayang kiih ditahan. Neng we diciwit aa ta pingping na angke ku neng tepikeun ka bosrek getihan. Aa amok moal. Aa nyarekan moal, pasea moal, paling ge cek aa teh iwit euy. Sok ajaran Eca ayeuna balik ngaji datang ka bumi salaki ciwit tepikeun ka getihan manya teh dicekek ta beuheung gibi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, tapi neng kade cantik neng tidak akan selamanya ganteng, aa tidak akan abadi. Yuk, apa yang kita butuhkan? Bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Manya ka kebon mangul cau di dadasi. Yang kudambakan pria yang punya hati. Ayeuna aa meuni manja jeung neng saparaina, aa meuni mesra jeung neng saparaina. Awas ketika neng saparaina engke tos berubah rupa. Awas Bapak, di mana pamajikan geus kolot, geus peot ulah diantepkeun. Ieu mah ari engal nikah dikeukepan, ari geus kieu akang teh boro-boro dikeukepan sakalian malam Jumat we. Da pamajikan teh kalah ditapakuran. Nyeri hate atuh pamajikan teh. Ieu mah pamajikan teh kalah dipelongkeun ku salakina teh. Ya Allah, geuning juga kunti. Susu ditoel meuni teh oyag-oyag. Di bawah nangkara kalah juga ceplok nog nampuyak. Di bawah ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Keun bae Bapak. Daripada meuli baso urat mahal eta we genyel. Nyelap mah hitung-hitung ngegel baso urat lah. Bu, araya ya mah kena-kena bojo ayeuna akang nuju masak nuju nyangu akang geus teu kuat lapar meuni amok-amokan pedah sangu teu asak mun ditajong jeung mejikomna pugu pamajikan teh riweuh pohon teu dicolokeun. Bu, araya ieu mah sayur meuni rada asin ditambahan ka dising-seringan ku lehona. Oh kade kang bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu, cinta karena dasi. Sok atuh bantuan lain hihihi. Ari situ naon ka noong dina jero pager kitu. Ja juga di penjara juga di sel tahanan. Cinta karena dasi, si akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Mata kadecep idaham jeung neng saparaina. Cinta tong karena gelis, cinta tong karena kasep. Karena rumah tangga tujuan ada, naon tujuan ibu jeung bapak rumah tangga litas kunu ilaiha, hoyong ngareunah, hoyong betah hirup, hoyong adem ayem ten harmon roman loba cik loba cicing loba cicis. Ibu matak sok aya bahasa doa keur panganten, sok aya bahasa doa keur enggal nikah didoakeun cenah neng geulis kasep sing sakinah. Sakinah teh tujuan hirup, sakinah teh tujuan laki rabi, sakinah teh tujuan rumah tangga diambil tina kecap Al-Qur'an litas kuno ilaiha bahagia. Ari neng jeung aa ayeuna bahagia, ya iya dong, tidak punya masalah. Moal gaduh ayeuna kabingung. Duit loba keneh tina kadoan. Makan tina serahan ge can dibukaan. Sok, Bu. Lanjut. Ngan kaheula neng hoyong bahagia abadi selamanya. Ibu hayang rumah tangga jeung bapak salamina tenang adem ayem tentram. Modalan kudua, kunaon modalna? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Hiji nu ngajadikeun abadi rumah tangga bahagia nyaeta aya mawaddah. Naon ceu? Naon Pak? Mawaddah. Biasa we kan.
gede tanaga nu ngejeket hejo ce. Aduh da pangageungna salirana ge. Mohon namina ge Ahmad Gojali. Golongan jalmi lintuh. Ngan hampura Kang nya sagagah-gagahna lalaki, sabadag-badagna awak lalaki anger ku awe mah eleh. Eleh. Eleh sok akang ayeuna ageng salira sina hamil da moal bisa. Oke diburuan ayeuna 10 juta cash tapi kudu hamil heula. Tapi tingali awewe urang kersamanah nu awakna begang hideung garing ipis hirup deui. Datang boro-boro hamil 8 bulan saminggu ge mampu. Ari akang mah tong boro-boro hamil 8 bulan saminggu ge moal mampu. Betul tuh Bu? Awewe mah matak multifungsi, matak aa karunya tak ka Neng. Ayeuna Neng can gaduh beban, isukan mah tinggal ditages kieu ya. Gusti matak akang ieu. Mun jadi awe moal bisa tak akang. Tingali ku ibu-ibu mah ku awe mah 1000 kerjaan dalam 1 hari kelar ku sorangan. Terus tuh Bu? Ti mimiti hudang sare awe mah Kang. Leungeun teh pakupis. Nu katuhu masak, nu kencang ngeyong-ngeyong budak. Torojol ucing sieun kana lauk ditajong ku suku. Eta kulkas gigireun can ditutupan ku bujur dikiokan. Bari otak teh mikir oce teh ieu masak can beres ieu budak rungsing bari mikir jero otak teh naon di kamar salaki urut sare pasti spray tara diberesan. Bener teh Bu? Osok salaki meresan spray urut sarena. Tara. Oh, coba mikir deui oce teh salaki teh tadi teh tas mani pasti odol jeung sabun teh acak-acakan pabalatak. Diilik teh ku ibu bener we. Tuluy ku ibu diberesan, bru teh ocok susuhanana ditamrukeun lain dicuci. Boro-boro nu pamajikan, boro-boro nu anak nu sorangan ge hanteu. Ece nu nyuci tuluy dipoekeun, geus kakarek ge nyampai purupuy hujan dijahitan, kakarek ge dijahit geus panas deui dipoekeun deui. Tuh kitu Kang awe mah. Bade bobo teu tibra ieu ece teh da budakna ceurik. Salakina ge milu leweh. Budak ngarengi cek ibu teh nen. Da hiji deui nganggur. Salakina teh ceurik ece. Wah. Kabayang teh orok jabrigna guak. Wah, cek ibu teh ganeng bapak kok eta parasmanan jeung budak sok. Sabelah deui kota. Pan kitu, sabelah ku budak, sabelah ku bapakna, tapi ka hulu susu teh offset. Ari kutang naluhureun dada susuna hanapeun bujal. Ibu, ibu, yuk Kang, abadikan cinta, yakin aa teh urang mana ieu teh ai daham teh? Orang Pasanggerahan. Aduh, ini tarik ya. Gede tanaga. Rek malaman pertama. Neng ge urang Pasanggerahan. Berarti masih kene sadesa. Masih kene sakampung. Yeh, meni deukeut jodoh teh alus. Neng jadi lamun pase teh gampang nyusul. Kunaon Neng ayeuna ka aa daek nikah. Kunaon aa daek nikah jeung Neng sabab ada rasa cinta. Moal mungkin ayeuna bot ramana teh sana mi rama teh Bapak Nurul ai mamah mertua Biim muhun nya atuh pabanyu eta mertua Bapak Nurul sareng Ibu Iim gaduh Neng saparaina tak ieu teh buah cinta Mang Nurul jeung Ceu Iim muhun engke ge Neng ge bakal gaduh buah cinta budak anak da moal kieu wae leres teh Bu ngat ieu ti mana tumbuhna rasa cinta sok aya paribasa kolot geuning dari mana ece datangnya lain kitu Gusti nya tariknya salah dari mana ece datangnya lintah dari sawah abah turun ke kali dari mana ibi datangnya cinta sok atuh bantuan dari mata ala ece turun ke hati sekali deui turun ke hati tuluk tuk 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 da geus moal teu nyambung jeung nu areda mah nyambung wae abdi nyebut tuluk tuk langsung ngajawab jreng pedala abdi mah teu nitah teu abdi mah teu musyawarah teu ngabadamian ngan ukur nyebut tuluk tuk 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 tah teu betah mun nguping tuluk tuk teu nyebut sabab setelan tuluk tuk nya eta mata kurang judulan ngaji di Ceu Iim ayeuna judulna tuluk tuk
Ih, atuh ibu teh da ieu teh nu hadir pangaosan teh henteu sadayana, bisi ibu enjing aprok jeung tu milu ngaji, menang naon tadi peuting ti Ceu Iim. Tah kitu. Maknya cenah aya ngaji tuluk-tuk jereng tanyakeun ka RT, aya Pak RT. Mana Pak RT na? Kala RT na jalmi sanes. Yo Pak RT di dieu teh nu ngadir nu ngaos teh seueur, jalmi aya jurig ge aya. Jalmi masuk ka ciri jurig mah dinu poe. Berarti lamun Pak RT ngajina teu ka ciri cicing dinu poek eta teh ngaranna nyumput. Gusti ka eta nyebut jurig kacang beureum. Mun RT na jurig berarti wargana teh dedemit cok. Pasian palawangan nu bade uih jung doakeun sing dipegat jurig cok. Kana jurig lagi RT atuh. Buku. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Iwah neng teh moal keur sanararika jeung aa teh lamun teu aya rasa cinta. Rasa cinta. Sok mau teu nyambung jeung jurig TV mah. Aa pang tepakan ke nu edan bade ngahariring. Sok atulah euceul lah mumpung lobaan datar unggal peuting ieu kikieuan teh. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama hingga kini tetap suci. Tarikan takkan hilang sampai datang akhir masa. Renungkan lila teuing di heup deh. Ibu gaduh murang kalih gadis parawan tuh pasikeun hiji maka grup hadroh. Aa santri ti mana eta? Ti Bandung? Cibatu. Sok bu hiji mah tuh sing aya kokoyongnya gaduh minantu teh ka santri. Cobaan gerabu ku ibu. Gaduh minantu santri mah ngareunah teh. Tuh santri mah kitu-kitu ge ece gagabah di pasantren teh sagala diulik ilmu teh. Matak aa mun geus nikah teh moal hariwang santri mah mitoha koret di ruqyah. Pemajikan goreng adat di adanan. Ibu sok ayeuna tingali neng aya kene cinta jeung aa aya kene bogoh. Abdi bade naros ka ibu. Ibu kasalaki ayeuna bogoh keneh henteu. Ah, sing jujur ya saya. Aya nyebut bogoh geuning diuk pajauh. Ibu ayeuna kasalaki geus kolot bogoh keneh henteu. Tuh. Kang, akang kudu jujur Kang. Jangan ada dusta di antara istri akang. Kang, ningali pamajikan geus peot ayeuna, akang bogoh keneh henteu. Tuh kitu, cocok. Jujur. Sabab cinta matara abadi neng berarti neng teh cinta teh ulah ayeuna jiga bakal salamina geuningan alhamdulillah salamet si ece tadi pegat jurig. Ce alhamdulillah salamet ece. Da kailik nya kumaha deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Neng cinta teh moal lamia, cinta teh moal abadi. Mun ayeuna neng geulis isukan moal geulis. Aa neng ayeuna kasep moal kasep salabina. Kunaon cinta moal lami? Kunaon cinta teu abadi? Kunaon cinta teu salilana? Sabab cinta jelema ka jelema sokeuna ku seep lain setan. Maknya cinta di dalam setan. Sok aya seep na lain setan. Neng kumaha salah kita edan. Allah salli wa barik. Sok tingali salaki ece ayeuna baheula kasep. Ayeuna aa kasep neng beki kolot lain beki kasep beki kasap. Mau beda we jeung abah karari. Geus jiga ranginang bubuk ece.
Suku jebra guntu koneng. Tawong hidung. Sare ge ojo ningali salaki teh boro-boro yang ngeukepan kalah keung. Ningali salaki sare bari calangap bari kerek. Bari bau bari uhun tuh gerosok cok. Allahumma sholli wa barik. Aca. Cek. Kunaon neng ayeuna maneh kata jauh geuning calik teh. Aya keneh bogoh. Aya keneh cinta. Sok geura ae nying. Dituyun neng teh. Da kaalaman begitu enggal nikah dituyunnya cek. Menikah salaki teh maneh setia. Gedeblug labuh. Cek ece teh embis. Gebis ge embis. Cek salakina teh angun-angun cek. Jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak jadi pengantin baru malam pertama silih gandong. Sok neng awakna leutik neng ageng. Ngarenghik neng hayang diganong maksa tah teu kaduga ge. Diganong ajaran ayeuna Ceu Iim ngarenghik ka Mang Nurul. Hayang diganong mah nya teh digejretkeun. Neng sok kenying naik motor teh da bogoh keneh ka neng karos ku ibu baheula nya naik motor teh maneh kat aduh maneh mesra jeung salaki teh da salaki cinta urang bogoh cek salaki teh cenah muntang ayang cing talik beuci laglag aduh rem jeung kupling teh main meni penuh hati-hati gejelig ge meusan sakit enggak ayeuna mah kumaha pamajikan teh maneh geus badag awak teh jiga drum milu numpak motor teh akang teh lain atoh walah melotot mimilu wae di puntangan teh lain ngarona engap sia teh geura muntang teh tong kana cangkeng ka tukang kana behel muhun tuh geuninganan angkat deui itu jurig cok sing saralamot cok muhun kapan ari jemaah nu ngaji teu tamat doa teh ibu jiga jurig mah sok sieunun ku doa jadi jurig mah bade ngadoa teh arwih ti payun. Jadi itu nuih ti payun acan doa eta teh ngaranna mingat. Emaknya jurig ieu ngajingjing senal. Ibu. Keur ayeuna mah ocok. Di puntangan akang eta cangkeng kumapokna teh ungap. Tong kana cangkeng kana naon atuh? Kana behel. Rek teh ga akang pamajikan jiga teko. Pamajikan teh kieu ocok. Nu katuhu leungeun muntang kana tak-tak salaki nu kenca kana behel jadi kieu jiga teko sarepet jeger gedebut ragrag kumaha cek salakina cek aing tadi sia tong milu cek. Awas Kang awas hati-hati Kang ucapanmu jangan menyakiti hati istrimu Pak akang bisa sukses usaha kerja akang ayeuna lancar tuh terselip doa pamajik. Matak engke mah bakal karos ku neng butuhna nu dibutuhkeun ku neng bukan kasepna tapi salaki teh juj kompak tanggung gede ibu syukuran ka Allah mun ayeuna dibere salaki nu gede kanyaah cok teu hayang gede nu kitu jang naon leuleus mah bisa dipake gede ge. Parara paur ieu mah lalaki jeung awena aredan. Sieun abdi mah asli paji punten abah abdi mah disangareupan ku nu aredan kieu. Sieun balik ka bawah GR. Awas nyebut gelo awas. Pak RT pangtewakeun tah yo. Nu tengah tah nyebut gelo tah. Pokona mah nu nyebut gelo ka abdi kudu dicekel cok. Dicekek mah paeh atuh ke. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Awas Kang tong nyeri akang jangan melontarkan kata yang menyakitkan. Karena istri itu bukan untuk disakiti tapi untuk dibahagiakan. Ece hoyong bahagia. Sing tarik hoyong teu. Sanu teu hayang atuh. Rumah tangga ada tujuan gah yang bahagia, boga pakaian weuteuh, dahar seubeuh, imah pageuh, pamajikan carang reuneuh, kolor teu waleh baseuh, unggal peuting ngeureuyeuh. Ieu mah kalah sabalikna. Tuh cek abdi ge ririwa ge seuri cok. Ieu mah kalah sabalikna hirup teh Kang.
nyorang Senin kabancen salasana langsa Rebo nomor Kemis ngelengis Jumaah tuh genah Sabtu aya nu nipu Ahad ti jedag 4 kali 4 16 pamajikan leweh di imah teu boga beas jantung kusut awak begang panon celong pikiran sulit dientrep ku bingung diprovokasi ku khawatir pikiran sumpeg sirah balideg irung mepeg jeli bedeg lengkah gejed awak geyeben mata rusem anak geringan kabeh nu gede TBC nu cikal amanol nu leutik cacingeun nu bungsu bisul nu awewe conge ripuh ece mata kahar ye titip tong melukai neng minimal ku bahasa ayeuna nami neng teh saparaina ada geus jadi salaki cik bahasa teu kudu meser bade nyebat naon ka bojo keula panggilan anu ngareunah kana hate neng bade nyebat ayang bade mailap bade maihani bade beb eta mah kumaha sok mumpung kasakseni tak ku mertua bade nyebat naon manggil naon ka bojo Sayang. aja kabayang mun Mang Nurul ka Ceuim ayeuna sayang abah ayeuna ka bojo sayang aduh si sayang suku jebrag Neng tadi ngali ayeuna teh neng nyebut kitu teh balas bogo teh nyaho teuing ke mah ayeuna neng abi penasaran ya Bu Haji neng oge nyebat idam da kedah aya panggilan anu merenah nu janten bojo sami kedah menyenangkan hati suami neng bade nyebat naon ka caroge aduh sayang ieu mah pas sayang ye eta nyebut sayang teh ayeuna maknya isukan geus boga budak rek sayang wae da meureun kudu aya panggilan anak berarti AA dipanggil papah ngapapahkeun saha anak neng dipanggil naon mama setelan papah mama mun setelan mami pap gitu monya papah iya ibu tuh nyambung papah mama papih mami apih ami abi tah berarti salakina nyebutna umi bunda berarti salakina panda cicing jang nu jomblo cicing ibu ieu mah lain geus kalau teh menikah tua pisan geura kasopanan kasalaki manggil bapak sia terjo teh anak minta jajan eueuh cenah duitna ge geus dibikeun ka inung sia berarti nu minta jajan teh anak saya teh matak budak na teh sopan manggil ka inungna teh nyebutna ge nyokap ka bapana bokap terjo teh datang uwana wakap dan neng teh akan menjadi calon ibu akan menjadi calon ayah ibu geus jadi orang tua kudu gaduh akhlak picontoeun anak bu araya kadek butuh salaki teh jud tanggung kedah tanggung jawab minimal daek usaha akang sok ulah ngeunah kudu dungkul sok ida naon atuh jang batur geus repeh kawas eho pisan di geus kakarek seuri pak ce aya di dieu salaki nu gawena teh hayang ngeunah sorangan udud hayang karik nyot baju hayang karik make ngistrika embung dahar hayang karik nahuap buburuh tara pagawean musuh aya tadi dia salaki nu kitu duakeun bosing buru-buru paeh nu kitu paeh kedua sabab akang tanggung jawab anu usaha teh salah istri mah teh kudu buburu teh kudu usaha tong boro-boro usaha jauh buburu ka sawah batur tanur ngaramet kang punten bojo mah didamel di bumi nyetrika masak nyangu ngasuh budak itu semua tanggung jawab suami yang mengerjakan tah geus isuk mah cicing tong ngararejo hidup awewe mangga kang wilujeng masak enjing neng gaduh kewajiban jeung tugas ece boga kewajiban ka salaki naon taat turut cek salaki ngejo cek salaki masak
puas. Tapi keh heula Bu, salaki nu kumaha nu ku diturut ku pamajikan teh. Ah. Ingat, iya mah hayang karik ngarareuna, usaha henteu punten Kang wanita bukan diciptakan dari tulang kepala, berarti pamajikan Bapak tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Well. Sok atuh neng pada cengkat majung, jung. Ih, kalau ka ungkedan kitu bujur. Sok ieu mah ruku lain, sujud lain juga. Jung ari itu bade papang maju. Jung sing lancar, jung. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Oh, neng ada, kan ada orang teh geus menang pahala ieu ngaji geus wengi kieu mah Bu. Dosa ibu ngaji teh jeung Bapak dihampura ku Allah. Amin. Mangkeuning urang teh jalmi laloba do. Komo awe panggede-gedena do. Itu. Kunaon awe gede dosa? Sabab awewe sok gede hilap, celain hitut. Di gede hitut cenah. Tuh itu nu gede hitut norek kali teu ngaburusut. Da gede hitut mah watak di dosa dikaca. Pugu hayang hitut tong ditahan bisi bahaya. Ah, anu dosa mah ya awewe anu sok ngahajakeun hitut hareupeun salaki. Sok aya Kang awe nu ngahajakeun hitut hareupeun salaki. Eta teh keheul ka salaki. Da hayang ngeunah wae jadi pamajikan teh liwat perepet. Dijawab ku salakina brot. Torajol anakna dud. Cek salakina teh anyir kena lepot mitu. Cek kewajiban ibu teh taat. Neng harus mensyukuri, menikmati apapun pamer di salak. Sanajan saeutik materi. Ieu mah teu kaop ekonomi saeutik. Salaki gering teh lain ditamaan. Kalau dipotoan. Tuluy disatetuskeun. Suamiku muntaber cenah. Sakadang dege koid. Nu kitu mah awewe ada uang Abang. Tidak ada uang Abang. Ya, ibu urang kersamana lamun ibu hoyong jantan wanita solehah jadi ahli surga, hiji minimal Bu, sing pandai menyenangkan hati suamiku naon? Ku bahasa. Ya mah hareupeun salaki ngobrol teh meuni polotot. Sosorong. Jamot. Jamed. Bakat. Yo, enjing mah ulah kitu. Salaki tingali balik di sawah, kuatir Bu. Juga barongsai. Baju rebig, topi geus ladig, bari manggul naon? Manggul doran, dapat curna mah ditungtung. Nu dipanggul mah gagangna ece teh. Salaki uit di sawah teh ku ece teh tingali ya Allah. Terasun tangan. Lapan kesang caroge nu tos datang ti sawah. Lain seuri mikir ibi. Oh sok kitu tah rakang pamajikan. Yo mada teu mikir pamajikan teh init salaki ka sawah jadi kesempatan. Init ka imah cooda. Ngariung udunan nyariun sebelah. Teu kitu jeung Ceu Isah ngerumpi. Torojo Ceu Kokom jeung Ceu Rodiah jeung Ceu Nunung jeung Ceu Eti dipingpin ku Ceu Euis. Ara remok kieu tiap poe Rebo teh saya berjanji. Aya nu kitu Bang Emok di aya. Yang ulah kitu ge mah Ceu salaki ka sawah amparkeun sajadah doakeun salaki salat duha 2 rakaat. Geuning salamet neng teu lila. Omen teu. Ibu salaki tani ibu usoli salat duha. Teu kudu loba bisi cangkel bisi capek mah 2 rakaat we. Doakeun caroge nu keur di sawah batur buburuh macu. Bari ibu ceurik. Ya Allah hampura. Aya nama abdi moal unyak anyuk deui ka Bang Emok. Karunya salaki tu geuninganan aya deui. Bade ka mana deui eta? Oh bade calik. Cek ibu teh Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu ya Allah. Lamun salaki abdi rezekina di luhur langit keneh nu keur macul di sawah batur buburuh. Turunkeun ya Allah. Doa pamajikan mah tong gagabah Kang diijabah. Akang keur macul di sawah batur ngadak-ngadak katingang kalapa. Halo ibu
mata kade datang teh salaki ti kebon ti sawah teh ece teh tos di ngajega dina lawang lamun salaki datang papageun tepi ka lawang butuh hate anu senang dibarengan ku senyuman osok tara. Teu cukup ku kitu ibu tingali salaki teh menikat tinu ku kesang kuleutak tuluy udaran bajuna tuluy susutan kesangna dihihidan salirana taros naon kahoyongna osok tara. Akang bade ngaleut heula tawisan ku aja teh. Akang bade tuang heula, akang bade ka jamban heula, akang bade ka kamar heula osok tara. Da boro-boro eueuh abdi ge tara. Ayeuna mah atuh ibu tos naon sok lakeun utung-utung urang ngiring papangantenan deui nya. Sing sae manah sing sae budi pekerti ka salah. Datang ka imah balik ngaji ibu sing daek ngadang danan diri ladang ngaji ngadangukeun obrolan salaki lain ngadang kaketi salaki ge kalasieun dungkuk dangkak teu pararugu kabayang balik ngaji lawang pantok kieu ece bedul cek salaki teh itu aya bakakak hidung keur hidung teh tutung deui. Kacau nggak jadi kersamana kieu teu areli. Ibu tak kieu nya ece aya barokah ngaos teh alhamdulillah urang teh bisa bahagia tertawanya. Buhun tak kitu Bu. Cek atuh ece teh ulah ngalamun we. Tuh juga itu tuh. Buhun eta teh pura-pura bahagia. Buhun da apal ece teh ayeuna hahaha di imah mah loba hulang-hulang ece. Makana ece ya keur kieu mah keur ngaji mah ulah sok hulang-hul. Papeureun di imah loba hulang-hulang atuh sakalin keur ngaji mah kudu juga itu loba sedekah. Awas nu boga hutang irit ngaji awas hati-hati. Jaba geus wengi bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya. Kumaknya Bang Embokna ge teu peuting. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Makana neng tos teh cinta aa-nya jeung neng yuk hoyong rumah tangga tetap bahagia modalan kuno kadua ku warohmah naon ari warohmah kanya kunon abah nurul kunon ece iim kunon akang jeung emak kunon ibi jeung bapa rumah tangga geus kolot kieu masih sakinah sare jeung aki-aki ngeunah abah masih tuma ninah tumpak nini ngeunah tah karena aya modal warohmah nyaeta kanya salaki nya ka pamajikan nya ka salaki insyaallah geus saling pikanya tetap rumah tangga hayang sakinah mawadah modalna warohmah modalna hiji yang paling utama kudu bisa ibadah istiqomah berjamaah. Neng engke aa jurungkeun ece salaki jurungkeun sinadaekeun ka mana salat mun leuleus bere pita min mun kedul salaki ku ibu sing loba dibere sumanget lain susu dibere susu mah atuh kalah ngagengel di imah ongko teh berjamaah kalau dibere pepentel nya ngagantel atuh salaki ece hoyong istiqomah berjamaah sok ku ibu teh pasian semangat ulah kalah dikeukepan peda usum hujan yuk semangatan sina mawa naon payung lamun leueur sina mekal naon iteuk lamun poek sina mekal naon batre lamun leueur nyanak iteuk lamun hujan make payung lamun poek mekal batre maksakeun angkat ka alus henteu ibu lamun salaki hujan di payung ka masjid tuna we di luar payung nama sahe palebah manana salaki di tengah masjid nyeng celeknya nyekel payung rek irah sholatna nama areling atuh da Bu ibu sok engke tos gaduh keturunan neng ibu ayeuna nu geus garadu budak didik budakku aga
agama amih berguna bagi agama nusa bangsa katut negara. Cenah ibu teh budak teh geus dididik ku agama tapi bangor wae godaan cobaan ti Allah urang sing kuat sabab nusuk mata ngagoda kana iman dunia anak awewe mata kade latul hikum amwalukum wala auladukum an dikrillah pepeje harta banda anak tong matak jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti Allah jung ka ditu Ahmad Ghazali duka ka meuni ibu gadung urang kali alit ka PAUD keun aya di dieu PAUD madrasah pasantren sok budak ibu ke pesantren kan tuh juga si angke pecinta sholawat penerus ulama penerus kiai santri teh dah cenah santri budug ulah sok nyebat santri budug bu nah para kiai tuh itu ge santri ge itu teh keur menahan rasa ateul baju mah alus jerona mah lah gagaro renyem ulah gagabah koriah mubalik mubaligoh ece asatidah eta teh mantan bararudug buhun setiap anu masantren pasti ngalaman budug abdi ge bisa kieu teh ladang masantren teuing maknya bisa ceramah ladang budug ladang masantren kan di pasantren ngalaman budug berarti aa jangan menyerah dengan kebuduganmu keun bae budug-budug ge barorok aca di mana budug barokah gas lah tapi kan ka isuk janari ge moal nyambung doakeun Mang Nurul sareng Caiim naon rupiah dikorbankeun ku anjeunna sing janten tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin bral neng rumah tangga jodoh neng sareng aa jodoh ajeng neng mudah-mudahan sing nu pertama dan yang terakhir sing runtut raut sau Yunan kacai jadi baraseuh teu hayang jadi saleuwi neng ulah daek ti teuleum teu bisa muncul deui kacai sing daek mandi kadarat daek salat ibu bu bulan Muharram keneh ieu teh nya tos sapar teh acan